si Marni nungguan di saung tadi naga janjian di saung. Waktu carapek yuk kamari ulin ke imah bebek kalah ka asupan nu teu pararupu. Aduh ayeuna janjian di saung mudah-mudahan kan teu kaasupan deui teu kasurupan gitu. Setelah kita udah kasurupan deui, aing teh geus hayang gage. Geus gara teu kuku. Lila teuing Kang Pe teh ka mana nya? Bosen nungguan. Hayang kuku geus kangen Kang Empe. Ai. Geus hayang calon awewe ta. Ku urang disampeurkeun. Lalakina ka mandi eta teh. Aya si Marni teh. Janjian apa di dieu udah di saung ieu. Geus janjian. Aya teh jamat teh. Ari si Eci teh ka mana? Ieu saung geus harereje teh kalah ngumbar. Ah, erep diteangan ah. Itu siga adi uing geuningan ka mana? Ai, ari eta si Eci geuningan di saung. Ari Eci teh keur naon? Keur calik nungguan Mang Empe. Emang bade janjian naon sareng Ang Empe teh? Ka sini di dieu. Geus hayu wang uih, itu sawang geus harereje wang nyemprot. Oh, ya disemprot gitu. Anis mah kaditu wae kumpulkeun semprotnya. Kaditu kumpulkeun semprotna kangge nyemprot. Ari si Eci nya bade ka mana? Itu ngantosan Mang Empe. Ih, si Eci mah geus gede-gede teh geus kolot-kolot teh. Ari apa teh ongkoh? Kan ngecak ari jemaah teh. Mecak naon? Oh. Nah itu berbobogohan. Ieu aya kunti jomblo teh jalan tepae. Mun kerek palas pedang ku ulat teu bagian. Yang satu Ece, Anis badai nyiapkeun itu heula. Mohon mangga nih. Ani Ece nongol lila-lila. Oh, Mohon sedap. Aya siga nama si montok si Bahenol Nelkrom. si Danten. Aya siga nama euy. Oh, bebek. Ya. Aduh. Geus lila di dia. Atuh lila. Udah sa Ngantian nya. ngantian mohon. Aduh karunya teuing. Di jam sabaraha di dieu? Ditabuti lo. Karunya teuing ayeuna sampai geus tabu bengep. Bang genap gitu. Aduh. Tabu genap lain bangap. Heeh. Aa. Kok. Naon eta teh wak. Kok. Nya naon bae kudu ngarti teh. Ngarti atuh da sono atuh. Penting darah riweuh teu parugu geuning. Parugunya Ya kaganggu jadi sugan aya nama Jongjon gitu. Jongjon aya nama. Kamari ulin ka imah da kalah rariweuh gitu. Oh. Teu disangka-sangka eta cara kieu teh orangannya. Bener. Aduh. Makana aya nama ya sugan Jongjon urang eueun nu ngaganggu deui nya. Aduh si Danten, si Montok, si Bahenol. Ya si ganteng. Si Bahenol Nelkrom. Ganteng. Aduh. Aya duduhan keur bobogohan. Teu panggil deui. Aduh. Kamari kapanggil deui. Itu aya manusia duaan keur bobogohan. Teu kaula rek disampeurkeun. Kumaha di sabana teh beres Neng? Rek nyemprot. Kayak gitu kan Keur bekah. Teu diteruskeun nah. Nyangke atuh. Lain adin tadi Pak Adi ka dieu. Adi itu keur ngumpulkeun semprotna. Oh, ditinggalkeun. Heeh. Manusia
Bela anu si Akang merenya. Nah, bela si Akang atuh. Waduh, aing mah saking kusatiana eta merenya. Nah, Manusia ulah bobogohan eta teh bagian kula. Atuh budak nyemprot aya naon ca? sama Noelan. Ih boro-boro teh ieu leungeun di dieu wing mah. Tah. Tuh tingali tuh ka tukang we maleungeun teh. Boro-boro teuing kudu nepakan welan. Tuh, manehna nu noel ka wing. Gandeng. Nyaan wing mah. Tuh, kan ngope ieu naon? Entah Lain. Ya kena curug. Kena cicing. Ih, ayo dah we welas bae nah tuh. aman napakan uwing mah. Ayo Allah. Ayo mana? Kira-kira. Itu kira-kira gitu. Aduh, ya usapan lain nggak tong ditampilin. Ayo mana? Ayo. Ayo mana? Usun teuing. Nyaan. Ada urang teh ka dieu teh rek gituan lain dak ditampilin. Aduh, ayo mana? Kok gila-gila teuing. Anu kitu. Dusun-dusun teh aya Kakak Bogor teh. Nah, Ngaluk. boro-boro nyang. Nyicel ya. Iya eta leungeun eta tingali eta ieu tadi dieu. Ulah bobogohan ieu. Tuh, Ieu teh kawasan kula. tuh cek urang ge lekas deui. Tuh, nah beda. Tuh, karaeung. Saha-sahana bedanya. Kawas nu kamari tuh kan maneh mah ka urang teh dusun. Itu sirah dikitukeun. Ieu nu asih. Tuh. Kunti jomblo hayang nu kasep. Rada ieu nya mare rinding kieu nya. Marinding sararieun. Dia ke dia tuh ke dia. Ada tadi gue nya. Aduh. Asa bau hapek kieu nya. Asa barau hapek kieu na. Bau kucing. Jika ada daya bau hapek kieu ih. Bau naon teh? Ya kumaha nya asa arah aneh gitu teh arah aneh. Nah, sieun tah. aing mana noelan bae sih kan kaburu kumaha gitu teh Bawa nya. hayang. Aduh aing mah yang penting. Boro-boro tuh nyabak-nyabak aja tuh. Dah, ih, bentar irungnya dicolokan. Gandeng boro-boro tuh. Tah leungeun tah tingali. Masalah Rek ini. manoelan kitu mah duh. Jeung naon urang manoelan mending ka dirangkul. Aduh ya Allah. Itu kira-kira. Ya Allah, hari mana Udah dapur nyeri. Oh, kunaha ayeuna dadana. Aduh, karunya teh geuna. Aduh. Neng, mereka mana, Neng? Mereka Eta bade meser obat semprot. di mana meserna, Nok? Eta di Mandi Rancan. Neng, kependak sareng Bu Haji teu? Tadi teh asa kapendak di jalan. Oh, ari kitu mah nuhun, Neng. Bade ka Bu Haji heula nya, Neng. Oh, mohon mangga atuh, A. Duh iya pareker harejo iya sereker barukah kieu wayah disemprot aning neangan nu keur digawe keur nyemprotna keur nguriana mani hese ari zaman kiwarinya kalau lobaan teh mending milih ka kota tibatan jadi patani rek di kumaha ieu jagat pasawahan. Bos Bu Haji gini. Sampurkeun ah. Bu Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ompreng, tos di mana ya teh ompreng teh? Ieu bade aya ieu biasa Kumaha? saderek kasurupan deui Bu Haji. Pasti bobogohan deui nya. Ya, pasti eta inti nama. Kena kukunti jomblo deui nya. Mohon. Tah geus katebak. Lain ieu teh kuring teh keur mikiran pare. Pare geus beukah kieu. Kuring teh butuh tanaga keur nyemprot, keur nguria. Aning mani hese nya ieu pasawahan rek dikumahakeun lamun model kieu. Eueuh jelema nu dek anjlum kana tatanen. Aduh, pusing.
Aya nu biasa nyemprot baru kasurupan deui. Aduh eta kumaha nya. Mang Empe. Mohon mas sekali teh heula sakedap Bu Haji. Punten. Aduh Gusti Tulungan. aya bae. Nah urang waras. Ayo. Sugan engke bisa Mohon. ieu pake nyemprot deui eta jelema dititah nyemprot deui nya. Aya wae atuh. Heeh. Mata tulung ya Bu Haji. Mangga. Itu sih Bu Haji sanesnya. Bu Haji. Kumaha? Mang Ono. Mohon. Damang. Kumaha geuning siga anu bura giru. Iya. Aya naon? Teu aya naon-naon teh. Bu Haji tadi tapi karompok, Mohon. bade rambut artos, nunggu Mohon. Haji nuju ka sawah saurna teh. Mohon. Jadi teh lumpat ka dia ka sawah milarian Bu Haji. Mohon. Periogina seueur apa sakedih? Ya seueur sih periogina mah. Oh, mohon. Ngan ke heula nya abdi aya urusan heula eta aya nu kasurupan di dinya teh. Mohon, Rupa-rupa mangga, nama mangga. keur bobogohan. Mohon. Wayahna nya, wayahna. Abdi, Ke heula abdi, nya. tulung Mohon. mulanya. Ke ka bumi bae. Mohon mangga. Hatur nuhun Bu Haji. Punten. Urusan teh aya bae. Aya nu nginjem duit, urang keur butuh jeung nu nyemprot, nu biasa nyemprot na kasurupan deui. Nyawa ya tulungan heula. Ulah bobogoh. Bangsa manusia bobogohan. Ulah layana dimuna ge kembang. Ek dibikeun kasih akang anu tadi nu keur bobogohan ek disirepan ku kula nyakangnya. Ek diserepan. Ek dibikeun ku kula teh. Mana ieu teh nu bobogohan deui teh mana? Iya tah. Aduh, paingan. Hah? Pan kamari geus disuruh disuruh kawinan bae. Ulah bobogohan deui. Aku ya ternyata aya restu ti sepuna ya teh ti dieu teh ti Marina. Ya umur geus kolot, parahi kolot tak kudu mikir. Ulah nyontolan kanu budak ngora, jadina teh kena teh budak ngora teh ngarurutan kieu ye. Ka eling. Di dieu teh aya kutipan. Cek kuring ge aya kuti di kebon ieu teh. Pengen bau hapeuk, bau Ari bau hapeuk mah bau marane. Ya bau marane can marandi. Ya, punya beda bau. Sok ayeuna rek damai. Rek kawinan teh apa rek dilaporkeun ka RT. Ambi diarak di balai desa. Disaksenan ku warga sakampung arek. Ada janjian terus, oke. Jeung saha? Ya ieu teh duaan ngan bebeja ka kolotna teh engke cenah geus beres PSBB cenah ge kitu. Pan ayeuna diperpanjang dugi ka tanggal 20 nya neng. Ulah di dieu jeung deui aduh jaga jarak coba jaga jarak ieu teh zaman corona. Hayo 1 meter ka ditu ulah NDPPLB kawas kieu. Eta kadinya. Naha? Geuning anak kapal itu. geser. Terus. Terus geser. Ih, Marni, ka ditu. Bejakeun ka indung maneh geura. Rek dibejakeun ka indung maneh. Kieu bae. Kek dibejakeun. Henteu ku kuring rek dibejakeun gajeun. Kita gawat-gawat bae padu beres gitu. Padu beres. Padu beres. Ari nungguan ieu Nyaan. keneh. Kerek digoroan adi maneh ku kuring kajeun. Geruan Bu Haji, geruan. Ke urang tengan adina. Ieu kudu diwarah, ieu kudu diwarah ieu model ieu teh. Nonton teu bener ka budak ngora ieu teh. Geus kasurupan ge teu kapok keneh. Hayo. Hayang kasurupan ku jurig nu kumaha deui? Embung, Empe, embung, maneh geus kolot. embung. Hah? Hayang kasurupan deui. Mecak. Teu. Kayak kuring disebrot pisan. Ucai comberan. Hah? Lain ternyata Ibu Haji teh badannya nyemprot abdi mah mangga wios ku Bu Haji mah disemprot. Ulah nantang arek kanu jadi ustazah teh ulah nantang. Arek disebrot beneran. Hah? Engke rek nyokot
cai comberan ti 7 hawangan ti 7 comberan disebrotkeun ka maneh kakara empan meureun maneh teh dipatehaan teu empan disebrot ku cai kacomberan kakara empan sigananya ih rek disemprot erek Tadi ngomong naon ka dia? Iya, Disemprot ku Bu Haji. disemprot ku Pak Haji. Enak aja. Lalaki aing can kawinan baru lalaki aing nya ka bogoh. eueuh nu rek ngarebut si empe Marni eueuh Ari kitu rek naon? maksud teh ulah bobogohan deui di dieu pan kamari ge diubaran ku kuring teh ku Patehah pan gamangna teh sakitu cek kuring ulah bobogohan deui da pasti kumat deui bener bae pan tadi diganggu lain cenah diganggu bener tah ku Patehah teh empan sigana empana lamun disebrot ku cai comberan 7 comberan kakara empan sarua maneh ge ayeuna mah kieu ya geus adzan maghrib ulang ngisinkeun nya ayeuna mah baralik bubar kayak urusanna di made jaga jarak corona gagabah bejakeun ka Satpol PP geura balik geus ulah deuketan deui ka ditu empe Marni engke heula di ditu aya Satpol PP maneh rek ditangkep daek di sel Kajen. gagabah Tadi teh parete teh disemprot ku Anis. Ari euceuk nahan milaur kalah bobogohan bae teh. Umur geus 20 kaluhur, mah nya teu meunang bobogohan kitu. Panas teu meunang euceuk. Da ari jalmi mah kabeh ge kudu rumah tangga, ngan kudu inget papatah kolot. Oke, karasa ku maneh Anis, sepeda maneh ayeuna leutik keneh mah. Terus ari ayeuna kampenya di mana? Dibejakeun ku Anis, kasih emak, sama kasih bapak. Ya urang tarik ngomong kasih bapak teh teu wani. Gue ngomongkeun ku maneh Anis. Nya, ku Anis bade diomongkeun kasih emak sareng kasih bapak. Tapi kampenya suruh ka dieu heula. Nya ke kurang disusulan cek Nis. Mohon enggal diantosnya ceuk. Nya cek Anis. Mangga calik sampe kumaha empe mana kadieu teh pan tadi teh kapendak di sawah sareng si Ece. Pugu ieu teh kangen bae ka Ece maneh teh nih. Tuh kada kajeuleuh bahasa dina mata bae teh padahal mah da rupada teu hade-hade teuing cek geuing ge. Sia teh sok itu. Kan neng teh geulis teh. Coba kan neng teh. Geus dieu kitu bosan-bosan yang gada belakan bae. Tah ayeuna mah geus jelas ke Anis bade nyusulan ka Ibu Haji kangge perwakilan. Jalan Bu Hajina. Abi geus hayang nemen kuku. Naon sih Cek ari kuku teh Anis mah da teu paham. Geus kuat susulan Bu Haji ceuceuna geus teu sabar ku gatel. Nya atuh ari kumaha. Dasar bukan lenjeh. Nini genggus nini. Angger bae gadul. Ih, dasar nini lenjeh. Nonton lu budak. Kudu suran makaji. Anis nanya. Kita cek ieu we raha urang pesan di sawah di buburak bae. Sama banget nyaan. Kitu aja di buburak bae. Coba sunyi. Sama geus teu jongjon banyak. Ayeuna mumpung keur kaluar, adi maneh urang kesempatan. Si Anis nak nyusulan Bu Haji. Kan dia saeutik Sama banget. Gila-gila keding. Itu bade dikawinkeun langsung. Aduh, alah. Konangan si Sarwijem jeung si Wardikun. Murah di bae. Hei, tah disemprot. Iya teh cai 7 solokan hayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kagila-gila teuing geurik teh deh, geura kalaluar. Ieu kieu bae ira kawinanana. Hayo. Hah. Aya sakitu geus dirukyah, ayeuna disemprot deui. Can empan ngana eta jaga jarak, eta leungeun. Hah? 1 meter ka ditu. 1 meter, digeser 1 meter. Hayo.
maneh empe kadengnya kuring ngomong. Kapireng Kapirang geus dirorek celina. terus kuling Maneh geus dirorek celina. Itu Kunaon kulinggir? singgir. Kucinggir. Pan kuring teh dititah kawinan bae ulah kikiran tah semprot deui Gusti Pangeran. Eta awak geus parareot, maneh oge sarua teu boga kaisin. Hok hayang dikumaha deui ku kuring? Hah? Yang kawinan. Hayang kawinan? Geus ngeber, Mulai. garete, Gatel. gatul maneh? sarua Sarua, sok ayeuna kolotna di mana? Rek didatangkeun. Maneh di imah? Kieu bae eueuh sarasa deui Marni. Maneh duaan bejeng adi? Ayo mah maneh ka mana? Ya kalau bang. Kaleuweung sampe kurit kieu? Ngalan naon kaleuweung sampe kurit kieu? tunggu jago Tunggu jagong. Tunggu jagung. Nah, jagung bet ditungguan. Ya ko manuk.